kami abdi Putri Najwa Oktaviani bade ngadugikeun warta anu judulna 300 hektar sawah di Majalengka kakeum Caah. Saeutikna 300 hektar sawah di tempat desa Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka kakeum Caah. Rebo tanggal 6 bulan 1 2022 hal eta akibat hujan anu tuluy-tuluyan salila sababaraha poe katukang. Hujan anu tuluy-tuluyan na oge nimbulkeun walungan abuaya anu ngaliwat ka 4 desa di Jati 7. Teu bisa nampung cai salah saurang warga anu sawahna kakeueum. Rosilah nyaritakeun di mana geus tandur salira sabuah katukang manehna ayeuna teu bisa nanaon sanggeus aya musibah ka sawahna jeung warga nu lain. Kuring geus ngaluarkeun waragat kurang leuwih 2 nepi 3 juta rupiah keur meuli gemuk. Komo deui ayeuna geus usum ngagemuk, tapi rupana deui kaayaan ruas ieu. Cek Rosidin Basar di Tepungan, Rebo tanggal 6 bulan 1 2022. Manehna oge ngaku tina kaayaan siga kieu teh salah manehna nu 5 hektar teu bisa digerak. Malah geus bisa ditangtukeun moal bisa panen dina usum ieu. Muga-muga gancang menangkeun cara jeung bisa papalakan deui pokna. Pasawahan di 4 desa di Kecamatan Jati 7 teh jadi siga lautan cai. Luhurna cai nu ngeueum poe ditaksir nepi ka 1 meter. Kanu sumber wetan Usi Janusi negaskeun pihak jeung warga lainna ngaukur bisa ngayakin sangkah teu kacocokan ku pegang junta. Ambeh cai bisa ngaliwat jeung teu ngeuyeumbe di waktu tina di pasawahan warga. Di Desa Sumber Wetan aya 80 hektar sawah milik warga anu kakeueum lamun diitung-itung mah tina 4 desa teh kurang leuwih 20 peserta. Usi ngajelaskeun. Wanci sore ieu arasa di Kabupaten Majalengka angkeut lamun keur hujan Caah anu ngeueum ratusan hektar sawah teh bakal tuluy kajadian deui.